Allah, yang nangis agennya. Jam 12 berang. Ajin meren, buka puasa gini. Kakak, kerenan mana didinya? Oh, ente deh, ke ulin wae. Oh, kerolin, bro. Hampir wae kanyawannya. Pindah wae tempat nak dia kalau aman lah ya mah. Tumben-tumbenan si kakak nyamper ka dia. Dik! Pas saya nu ngageron. Dia! Dik, temangi si kakak. Gitu punah. Ante, biasa nama sok nyamper ka dia, ngajak ngabuburit. Ayo nama hal-hal euy. Mending ngilu ngaji bayu di masjid. Ante orang maker nyari sirah pugu. Oh, nyangis atuh. Jika aman euy. Yang ini dibuka puasa mah. Waya, tak puasanya anjir. Tak puasa anjir, minumnya anjir, tak puasa. Anjir, tak puasa, minum anjir. Anjir, tak puasa anjir, tak puasa. Mana matinya alasan aing buka puasa teh. Kunaon gitu? Jadi kieu pe, pas orang diudangkeun sahur teh, kalau indung urang teh. Terus urang teh hudang, tapi indung urang jeung bapak urang malah nganter adi urang ke rumah sakit. Pas urang geus hudang, urang teh tunduh keneh, akhirna urang gogoleran heura. Udang-udang di jam 5 isuk. Oh, jadi gitu alasanna. Kebayang teh ku dewek. Ayeuna teh geus jam 12 beurang. Penting aing teh kukuruyukan. Hampir pingsan aing teh. Oh, Kak, kurang ngadenge carita dewek jadi karunya Mending orang demi persahabatan, mending orang eta buka bareng bayo. Wes, ayo buka bareng. Ya, buka di dia bayo. Aman Ya, ya. Ayo. Astagfirullahaladzim, kakak, Rapi, menaik batal puasa. Di, iya si Rapi nu ajak buka bareng mah. Nyeunah dewek nyalakeun ka urang, Kak. Geus entong silih nyalahkeun. Deh, orang teh sahur, kajin meureun buka puasa mah. Gara-gara teu sahur bae gerek batal puasa. Nyau padahal mah kedeung digerek magrib. Sarua maneh ge Rapi, hiji dua jeung si kakak ulah sok nyalahkeun. Kudu nama orang teh bersyukur masih dipasihan nikmat ku Allah, dipasihan rezeki, kesehatan. Coba tempo di Palestina, batur mate saberuntung jeung urang di itu mah keur perang, tapi masih kuat puasa jeung eueuh alasan teu sahur, jeung buka oge teuing, makan teuing hanteu da teu jadi alasan soalna eta mah kewajiban pikeun umat Islam. Masih erek alasan teu sahur. Kudu nama orang bersyukur masih dipasihan nikmat ku Allah. Erek alasan teu sahur. Astagfirullahaladzim. Daripada di dia mending tadarusan bayu di masjid. Tapi mana rek alasan nyeri hulu deui. Ndak aya nama dek, nyanggeus ayo orang tadarusan bayo. Ayo. Hatur nuhun lur sudah menonton tayangan terbaru video ini. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan tonton terus kelanjutan videonya hanya di Cuek Channel.